Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra wargi sadaya di mana wae ayana. Wilujeng tepang sareng pribados di perkempelan seni Sunda Parehan Reganis alias Bahia. Alhamdulillah dina wengi ieu pisan sehat walafiat. Gitunya. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya ka wargi-wargi pribados di mana wae ayana. Para wargi sadaya sakumaha biasa dina kesempatan ieu pribados di antawisna ngalangkungan tutorial pembelajaran teknik dasar kacapi Sunda di antawisna anu atos nyata cara nyintrek, cara noel, cara ngaranggem, cara ngambunjikeun jeung kumaha teknik-teknik ranggeum. Alhamdulillah waktos-waktos anu kalangkung gitu nya, ngalangkungan jentreng, toel, ranggem, catrik sawil. Alhamdulillah gitu nya. Para wargi sadaya nanging satu acara hapunten ti pribados gitu nya. Ieu dina pembelajaran teknik dasar tentang tutorial kacapi Sunda ieu hapunten anu kasuhun jembar pandalar anu teuda. Naon margina bilih lepat persepsi anu disebat etude pembelajaran dina sistematika pribados, bilih teu berkenaan atau lapis teu akur gitu sareng para dinohong kumaha teknik pembelajaran dina kacapi etude pribados bilih teu berkenan nyuwunkeun dihapunten anu sagung-agungna. Imah kangge anu lahir secara manual, secara otodidak, kumaha cara ngambujing kecapi. Alhamdulillah gitunya dina teknik toel, teknik sintrek, teknik ranggem, ngalangkungan catrik sawilet. Alhamdulillah gitunya terus aya gambaran gitunya keur nu gaduh kacapina. Nu teu gaduh mah etang-etang nuangsa keilmuan we gitunya jeung terlebih jauh urang teu lepas dina seni budaya lokal atanapi menjaga kearifan lokal urang, lestari budaya. Mangga urang sami-sami nincak kana itu anu katilu pembelajaran teknik dasar antara tangan kanan dengan tangan kiri itu melalui catrik dua wilet. Mangga wilujeng. Nah, para wargi dina etude ayeuna dina episode anu katilu urang nincak kana teknik pembelajaran kumaha cara noel jeung nyintrek ngamainkeun kacapri dina catrik dua wilet. Alhamdulillah kamari mah atos kitu nya. Sakali deui memperkandas kitu nya etang-etang simulasi anu kamari tina teknik cara membunyikan kitu nya. Cara membunyikan tah jeung naon teh hartosna kepungsian tangan kanan sareng kepungsian tangan kiri. Tangan kanan itu berarti mengatur melodi, tangan kiri itu adalah sebagai gendang atau gedug gitunya. Jadi untuk membiasakan memainkan tangan kanan dengan tangan kiri itu seperti ini, kita ambil nada yang paling bawah sekali ya. Nah ini cara teknik dasar. Nah, ini melodi misa, ini contohnya ini sebelum melangkah ke catrik dua wilet ya. Nah itu diantaranya. Sumangga urang sami-sami titenan ayeuna nincak kana catrik dua wilet, pangkatna sapertos biasa 3, 2, 1. Sumangga gitunya, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ingat kita main di 5. Tangan kanan kiri juga main di 5. Tingali. Nah, terus tangan kiri, bagian tangan kiri nanti untuk gedug dan gendang. Nah, ini posisinya di sini, tangan kiri. Jadi 4 kawat yang dipegang untuk tangan kiri. Ini gedug, itu gong. Ini tangan kanan biasa main di 5. Nah, siap, kita mulai mengambil dari nada 3, 2, 1 untuk pangkat. Yang mudah dan sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada 3,
Ini 5. Satu kali ya. Pindah kedua. Goong 2. Pindah. Dua kali goong ya. Belum termasuk goong 5 ya. Ini baru 1. Tiga kali, 1 kali lagi ya. 4 kali goong saja. Pindah. Itu hitungan 1 wilet dulu. Pindah. Nah, itu 4 kali goong di 5 untuk catrik 2 wilet. Mitra para wargi sadaya, urang wangsulan deui secara manual gitunya teknik dasar dina ngalempangkeun sistem penjarian tangan dina catrik 2 wilet. Urang wangsulan deui sakali goong gitunya. Mangga. Cenah pangkatna hayang rada istimewa, hayang rada nu ningkatan cenah, mangga. Contohna tadi mah gitunya, ayeuna atuh hayang nu rada etaan, rada panjangan, bisa tina 2. Nah, seperti itu. Para wargi sadaya, cunduk waktu nu rahayu. 3. Nah, para wargi sadaya, alhamdulillah gitunya teknik kael, teknik sintre, teknik ranggem ngalangkungan catrik sawilet, ngalangkungan catrik 2 wilet gitunya, etang-etang gambaran gitunya. Contoh urang hayang tiasa naik motor meureun kedah meser motor gitunya, punten. Cenah hoyong naik sepeda kedah meser sepeda ngambil bisanya kitu deui kendaraan nu sanesna yang tiasa nyetir ieu minimal meureunan kudu ngagaduhan. Ieu oge dina teknik pembelajaran kecapi lamun urang hayang enggal biasa dina teknik dasar nya meureun kudu ngagaduhan gitu
keur nu teu gaduh etang-etang keilmuan kitunya para wargi sadaya sakali deui ti pribados kitunya cunduk waktu anu rahayu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa anu sae ke urang sadayana kitunya disarengan sareng ti doa ti wargi sadayana mudah-mudahan urang berangkat tina kacapi ieu intina urang ngalestarikeun budaya. Salam santun, salam budaya ti abdi ti Bah Uya Trengganis kada hilap like, komen sareng subrekna. Sakitu anu kapihatur, sakieu anu kasanggakeun kirang langkung nyuwun hapunten anu saageng-agengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.